mempersembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Sulaiman Pahlawan. Pala saderek sadaya sim kuring rek nyarioskeun baheula di negara Habsi Saodan. Eta di negara Habsi Saodan manusia teh istu nyembah kana rupa-rupa sesempahan. Di negara Habsi Saodan pangeran oge rupa-rupa. Aya nu jangkung, aya nu pendek. Aya oge pangeran anu didamel tina roti jeung sabangsana model Pak. Eta di negara Habsi Saodan anu sama sakali teu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Aing ngabogaan patih pala saderek jenengan patih rup-rup kanarip. Ari bojona patih rup-rup kanarip jenengan Nyi Maryam Ukhra. Sadayana dulur sanagara eta teu ibadah ka Allah, teu nyaho kana urusan ibadah. Barang geus kitu pala saderek dina hiji waktos patih rup-rup kanarip dina wengi Jumaah ngimpen ieu di negara Habsi banjir ku lautan getih. Jeung aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara. Ngan dina impian anu bakal ngaruksak ka eta nagara teh budak orok beureum keneh. Jadi patih rup-rup kanarip teh ngimpen kadatangan bahaya Pak. Ieu nagara teh bakal banjir ku lautan getih, bakal aya nu ngaruksak kana ieu nagara ngan budak orok beureum keneh. Anu akhirna patih rup-rup kanarip ngadeuheus ka raja. Barang dongkap ka raja nyarioskeun yen kaula wengi tadi teh ngimpen anu metak pikeungeun. Aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara jeung ieu nagara teh baris banjir ku lautan getih. Ngan anu baris ngaruksak ka nagara teh budak orok beureum ke. Baladirin eta si raja teh bingung. Daya hinggana eta raja barang nguping si patih teh bingung. Sok sieun bener ieu nagara baris aya nu ngaruksak. Ayeuna mah wayahna patih sebab impian menang maneh ieu impian. Ayeuna maneh keneh anu kudu digawe. Ayeuna maneh kudu bisa keliling ka tiap-tiap nagara. Di mana aya raja ngalahirkeun anakna lalaki, wayahna ku maneh paling. Urang paehan pasti eta nu bakal ngaruksak ka nagara urang. Pala hadirin sadaya, jadi patih rup-rup kanarip kapaksa keliling ka tiap-tiap nagara. Kalayan diri doan ku bojona jenengan Nyi Maryam Ukhra. Barang keliling ka tiap-tiap nagara, bojo raja teu aya nu ngalahirkeun. Anu akhirna patih rup-rup kanarip lebet ka nagara himiar Islam asli. Di negara himiar Islam asli kabeneran bojona raja nemet pilu dinten pantos ngalahirkeun putrana pameget Pak. Di negara himiar Islam asli manusia nu iman ka Allah
manusia anu keur sami takwa ka Allah Subhanahu wa taala, manusia anu keur bener-bener ngamprah hayang jadi penghuni surga. Sebab manusia lamun teu takwa ka Allah teu bisa asup ka surga. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga nyawisan manusia yang takwa kepada Allah. Barang datang patih ruprep kana ripka negara himiar Islam asli, nyelidik anu sabener-benerna kalayan nyata bojona raja tos ngalahirkeun anakna lalaki, kumaha dulur? Tengah wengi pati pruprep kanarip ngaji ajian manehanana, pati pruprep kanarip anu geus kaceluk ka aun-aun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta, lengaing gilang kancana nganggo maputa bilu kasiri tinaretes ing sosoca astaga gawirata nu pertasta. Jadi pinuh ku pangarti ilmu rupa-rupa ilmu. Jadi patih ruprep kanarip teh pala saderek rep sida kutunggal, aya nu karungu ura karungu, aya nu katingali ura katingali, anu jaga dadak sakala ngantuk semua pak, anu ngenong-ngenong ngantuk semua pada tidur. Ibunya si bayi juga ikut tidur, rajanya juga tidur. Kumaha akhirna pak? Ieu si murang kali dicanak kupati ruprep kanarip jeung gemolanana, dianggap ieu buntelan teh anggeanana. Kitu kagagahan patih ruprep kanarip. Barang dibawa norobos ke tengah leuweung patih ruprep kanarip, barang dugi ke tengah leuweung ieu si murang kalih tadi parios bener lalaki. Barang di parios gemolanana buntelanana horeng lain angean kitab sagemolan, kitab pinuh Al-Quranul Azim ayat. Sajabat di Quran tafsir macam-macam tafsir. Patih ruprep kanarip poek tanggal 30na ieu buku naon? Bingung. Patih ruprep kanarip sampai ngaluarkeun air mata pak. Ku hayang nyaho jeung hayang maca ieu teh huruf naon, aksara naon. Pitulung ti Allah nu Maha Kawasa. Geus kitu Allah ngutus hiji malaikat ngarupa aki-aki, nyampeurkeun ka patih ruprep kanarip jang aya naon. Basana aki ieu kula teh bingung, kula teh tos maling bayi ieu. Ai parang sakaula teh ieu pakaianana si horeng ieu teh buku-buku naon ieu kula hayang nyaho. Cek aki-aki jah, lamun anjeun hayang nyaho ieu padoman hirup manusia. Ukuran hirup manusia. Pan ai manusia teh ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mual aya dadamelanana lamun teu aya nu ngadamel, mual aya speaker lamun eueuh nu nyieun speaker, ngan speaker jeung nu nyieun mual sarua. Ai speaker mah kieu beungeutna leutik, ai nu nyieun mah piraku kieu. Allah oge jeung makhlukna mual sarua, Allah mah teu beureum teu hideung. Sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Allah teu gede teu leutik. Sebab memeh aya kecap gede leutik Allah geus aya. Bener gitu? Yang
tugas manusia jeung jin teh kudu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Tah sakitu jang anjeun lamun hayang nyaho ieu teh Al-Qur'an ukuran hirup pikeun manusia, pikeun jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Permios jang koloyor besi aki-aki patih ruprep kanarip geus kitu taufik hidayah ti Allah. Nangis Pak, terang kana nangis. Ceurit. Patih ruprep kanarip ngarasa rugi hirup puluhan tahun di negara Habsi can nyaho kana urusan ibadah. Ceuk patih ruprep kanarip kurang negara Habsi. Lamun aing geus boga batur pasti jadi pertumpahan darah di negara Habsi. Teu senang aing dibawa sasar ti babaheula. Si horeng manusia ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mulih kelas patih ruprep kanarip bari nyanyana eta murang kalih tes ibayi. Barang dongkap ka negara Habsi saodan samemeh langsung ka imah raja dongkap heula ka bumina. Kabojona jenengan Nyi Maryam Ukhra. Ceuk Nyi Maryam Ukhra kang deudeuh teuing pan akang teh kaceluk ka awun-awun gagah. Kunaon barang balik mawa ieu si bayi nepi ka ngucur Cipanuk. Basana patih ruprep kanarip geulis bade ngiring sareng akang mangga teu bade ngiring teu jadi persoalan. Akang ngarasa rugi hirup di muka bumi ieu can bisa ibadah ka Allah. Geuning ceuk Nyi Maryam Ukhra akang geus jadi santri make nyaho kana urusan ibadah sagala jelas. Ieu murang kalih urang bawa ka raja. Ngan lamun rek dipaehan ku raja ulah dibikeun nepi ka perang di lautan mana ulah dibikeun. Mangga cenah berangkat ka karaton raja Pak. Patih ruprep kanarip teh hasil nyanyanak bayi di negara Himyar Islam asli anu dianggap ku raja baris ngaruksak ka negara. Barang dongkap patih ruprep kanarip nyanyanak bayi eta si raja geus ngaluarkeun pakakasna anu seukeut. Maksudna rek dicincang eta murang kalih. Ceuk eta raja patih ruprep kanarip katarima ku kaula. Ieu si bayi ulah dililakeun urang paehan. Ceuk patih ruprep kanarip Gusti tanpa dosa moal dibikeun ku abdi. Naon dosana ieu si bayi? Bereset lahir kadunya ngomong ge teu bisa boro-boro ngaruksak nagara. Wayahna Gusti ulah dipaehan abdi sangem tanggal waler sanggup tanggung jawab. Oh jadi maneh sanggup tanggung jawab sanggup. Lamun bener ieu budak ngaruksak di akhir ka ieu nagara borehna kuring sareng pun bojo. Teu naon-naon ceuk raja asal maneh kudu nyieun surat perjanjian. Jadi raja ngadamel surat perjanjian patih ruprep kanarip tanda tangan sanggup tanggung jawab. Tah anu akhirna eta si bayi teh dirawatan ku patih ruprep kanarip dibere ngaran Soleman Pahlawan. Eta Soleman Pahlawan teh Pak nyangkin ageng beda sareng murang kalih nu sanes di peuting taradaikeun bobo teu daek tidur
anu akhirna Soleman Pahlawan disakolakeun ka sakola anu aya di eta nagara. Soleman Pahlawan dulur ayana di sakola eta gawena nyabokan babaturan bae. Paling seetik lamun bubar sakola 2-30 careurik. Usaha sia dicabok ku Soleman Pahlawan. Ieu ku Soleman Pahlawan. Babaturanna geus eueuh nu wani, gelutna eueuh nu wani ka Soleman Pahlawan. Guruna nyaran, guruna dihantem. Riweuh pala saderek di sakola Soleman Pahlawan geus jadi ciri bakal ngaruksakan negara. Beres nyabokan bararuda nincakana sataun kaduana Soleman Pahlawan ngaruksak sesembahan raja nu aya di negara Habsyi sauda. Pangeran kabeh dipupus-pupuskeun. Hancur kabeh dulur. Tinggal nupang gedena. Terus teteungel disolenangkeun di nupang gedena. Barang datang eta raja Habsyi saudan, pangeran manehna beak kabeh. Tinggal nupang gedena Pak. Cek raja moal salah si Soleman Pahlawan ye. Dipanggil Soleman Pahlawan. Sebab anu ewaeun kana pangeran urang cek sawareh rombongan ka si eta. Soleman Pahlawan rek ngaku moal maneh. Naon teh cenah Gusti, pangeran aing meni beak ieu. Cek Soleman Pahlawan menyae pangeran beak. Menyae pangeran parareupeus. Cek Soleman Pahlawan ulah nanyakeun ka kaula, tanyakeun we ka pangeran maneh nu panggedena. Saha ieu nu meupeus-meupuskeun pangeran nu leutik? Waduh, raja bingung Pak. Ditanya pangeran nu panggedena teu umek-umek acan. Boro-boro ku bisa ngomong. Tah ai manusia sasar teh kitu Pak. Anu akhirna bertindak eta si raja manggil Patih Rupreup Kanarip jeung Nyi Mariam Uhro nu jadi boreh. Anu sanggup waktu tadi tanggung jawab. Cek raja Patih Rupreup Kanarip, maneh baris dibunuh ku kaula. Patih Rupreup Kanarip ceurik balilihan. Soleman Pahlawan maneh teu karunya kakolot. Urusan maneh anu cilaka indung jeung bapa. Cing kumaha bapa rek dipaehan ku raja? Kumaha jawabna Soleman Pahlawan? Bapak, kuring moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca. Kuring moal ngawuduk lamun teu boga kalapak. Kuring moal wani ngaruksak kana sesemahan raja lamun teu wani pasea. Bapak geus kolot mundur. Kumaha dulur ngalawan Soleman Pahlawan? Kulantaran Soleman Pahlawan ngalawan, Patih Rupreup Kanarip oge beureum pamenteun. Cek Patih Rupreup Kanarip, jang anjeun mangora keneh. Lamun anjeun nek ngalawan, ieu bapa asa boga batur. Bapa ge ngarasa rugi ieu teu bisa ibadah ka Allah ti babaheula. Raja, daripada kula paeh mah pokona rek perang di lautan mana jeung kula. Nek pasnya di mega mana? Tah anu akhirna dulur jadi peperangan hebat di negara Habsyi sauda. Pirang-pirang balad raja anu korban. Anu akhirna kumaha? Patih Rupreup Kanarip ngabogaan hiji ilmu anu kudu kabanyur ku cai. Waktu harita kadatangan halodo.
patih rubrep kanari menta tulung ka anak pulung sifatna Soleman Pahlawan kasep pangeangankeun cai bapa wayahna jah ulah waka balik maneh lamun can manggih cai tulungan bapa ngaran-ngaran maneh maju kana lapangan perang ulah waka bapa masih kene sanggup wayahna pangmilariankeun cai Soleman Pahlawan hanya ka gunung milari cai Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqin aghyar wa miftahi babil yasan Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli datang ka gunung saminggu temangi cai dahalodo sampai 2 minggu Soleman Pahlawan aya di tengah leuweung Pak nuju milari cai si horeng di beh lebakna eta gunung aya hiji lemur eta lemur sok kadatangan orai naga pangurus kampung didinya geus ngarasa bingung rahayatna sok sieun beak orai kapaksa pangurus kampung didinya sok neangan jelema anu kapahung ditipu dibawa ka guha orai jadi orai teu kaluar ai di paraban mah supaya rahayatna ulah korban nyaeta kepala kampung teh aki-aki unggal isuk manehanana neangan jalmi anu keur kasarung kapahung ka mana ieu neangan parab beusi orai kaluar manten keur aprak-aprakan di gunung si aki-aki gok kapanggih jeung Soleman Pahlawan nah cek aki-aki ieu parab hiji ieu jang Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan cek Soleman Pahlawan si aki kuring teh keur kapahung ari aki mabubuhan geus kolot legok tapak genteng kadek aki ieu kuring teh geus lalakon setengah bulan neangan cai di mana aya cai oh jang yuk tuturkeun bapak si horeng Soleman Pahlawan rek dibawa ka guha orai lamun anjeun perlu kana cai yuk mama tuturkeun manusia nu jahat mah aya wae tiba heula oge Soleman Pahlawan nuturkeun si aki turun ka handap kana liang-liang batu aki di mana sumber cai tuturkeun jang jauh kene si horeng dibawa ka guha ular barang datang ka guha ular atawa guha orai poek Pak si aki-aki mah geus kaluar deui sebabnya hojalana Soleman Pahlawan kapahung di Joho guha orai waduh cilaka aki kamana ye si aki teu aya Gusti muga ngahampura dosa cek Soleman Pahlawan nah ieu manusia jahat-jahat teuing ieu kaula dibawa ka mana anu sakieu poekna aduh cilaka cek Soleman Pahlawan jahat eta manusia teu lila teh jol orai naga
eta orai naga keur ngabebet-bebetkeun manusia budak ngora di kolomoh taku orai keluar deui dibebet-bebetkeun Sulaiman pahlawan beureum pamenteun manusia dugi kalabah dihina ku orai makhluk Allah teh manusia nu paling mulia anu sampurna akal tapi aya teu hiri dengki mah tanpa dosa kunaon kumaneh nepi kalabah diganggu tetela ye si aki-aki teh hianat kulantaran Sulaiman pahlawan ningali eta budak ngora di kolomoh orai dibebet-bebetkeun Sulaiman pahlawan giling tangan bismillah nawaitu nulungan eta budak ngora baladirin Sulaiman pahlawan teh luncat anu akhirna eta orai gelut jeung Sulaiman pahlawan pasiling seret di jero guha ieu budak anu di kolomoh teh lesos terus ngadu jajaten jeung Sulaiman pahlawan eta orai nepi ka dibebekeun Pak paeh alhamdulillah dibarengan ku pitulung ti Allah Subhanahu wa taala tinggal ieu murang kalih teh apa anu dibebet-bebetkeun alhamdulillah hirup keneh terus ditanya ku Sulaiman pahlawan jang ari anjeun saha ngaran aduh cenah Kang nuhun abdi bisa dibelaan disambung umur syariatna ku akang saha ngaran maneh ngaran abdi Komaru Sobar di mana maneh asal di negara himyar Islam asli kunaon maneh aya di guha orai katipu cenah ku aki-aki model aing deui ai maksud maneh arek ka mana ai maksud abdi neka negara Habsyi Saudan sebab di negara Habsyi Saudan can barisa ibadah ka Allah maksudna abdi rek ngemarkeun agama Islam nu dipikaridho ku Allah saperjuangan jeung aing ayeuna rek ka mana maneh ceuk Komaru Sobar akang ngidul kuring nek ilu ngidul akang ngaler kuring nek ilu ngaler lamun akang perang urusan dina ngabela agama jeung nagara kuring ikut alhamdulillah aing jadi boga dulur ieu Komaru Sobar hayu keluar ti guha alhamdulillah Komaru Sobar keluar yang Sulaiman pahlawan dua anana keluar ti guha si aki-aki nyeungkeun we Sulaiman pahlawan nanya deui ka Komaru Sobar ai maneh digugulung ku orai geus sabaraha poe geus saminggu cenah Kang jago maneh ngan ieu aki-aki ti kajauhan bingung ngasupkeun hiji jadi keluar dua waduh cilaka ieu budak teu pararaeh ieu lamun teu pararaeh ieu barudak orai sok sieun kaluar deui ieu lantaran hasud eta si aki-aki Sulaiman pahlawan jeung Komaru Sobar leumpang ngulon si aki-aki miheulaan ka sisi lautan Pak moal salah ieu budak nyabrang ka lautan aing rek nyeun parahu pasti manehanana menta disabrangkeun ku aing nek disabrangkeun di mana geus tengah lautan ku aing parahu nek dibalikeun supaya pararaeh jahat eta barang datang ka pinggir laut si aki teh ngabangun parahu
barang datang Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar teu wauheun Bapak teu nyangka si Aki nu jahat aya di dinya. Aki aya naon jang ka mana ieu lamun nyabrang hayang ka belah ditu ai biasana mah Aki nu sok nyabrangkeun Ki karena Allah sabarangkeunnya mangga aja berangkat tiluan dina parahu barang nepi ka tengah laut jahat eta si Aki-Aki dibalikeun parahu dasar jelema jahat eta parahu dibalikeun ku Aki-Aki ai parangsana teh jeung tangkurakna eta di dinya atuh ngerebek kabehan. Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar dangora keneh bisa ngojai Pak bisa renang. Aki-Aki mengerebek terus rarasaan si Aki-Aki teu jeung manehanana dasar manusia nu jahat mah ku Allah moal disalametkeun bener gitu bener cek Komaru Sobar Kang bari ngojai ka mana Aki-Aki wallahu alam ngerebek terus geus data maha manehanana nyebrang Soleman pahlawan ka belah ditu Pak lantaran manggih cai na gelas ge nyebrangnya dileueut heula ku simkuring. Para hadirin sadaya barang hanya Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar alhamdulillah salamet. Jadi Soleman pahlawan poho kana tugas ku bapana titah neangan cai. Jadi poho. Teraskeun ulah ye. Barang Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan hanya Bapak calana geges rajit beteung manisa kumaha jolang cek Komaru Sobar Kang ieu beteung teh lapar-lapar teuing sing sobar we sing tawakal ka Allah. Komaru Sobar hayu urang tuturkeun inung suku akang ye. Pala sederek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan duaan bae ngear we sapanjang jalan maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin il-mukhtar walihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Eta solawan Soleman pahlawan barang dugi ke tengah leuweung awak leuleut jeung Komaru Sobar jol be aya hiji gubug Pak si horeng nu ngeusian eta gubug Aki-Aki jeung nenek-nenek cek si nenek-nenek saha ieu nu maca sholawat waas-waas teuing Sayyidina Muhammadin il-mukhtar wa amihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Oh geuning itu barudak pika sedihun teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ujang.
dedeh teuing ti mana kawit asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana ujang teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan jawab eta barudak kuring majalmi sangsara nini keur ngalalana we kuring mah dileuweung tegaluh cai nini oh aya ujang bilih bade tuang leueut naon ge aya alhamdulillah menak eta barudak Komarus Sobar jeung Soleman Pahlawan kadaharan alhamdulillah nini ayeuna nagara naon oh cek nini ujang ieu anu kasebut nagara Tajul Muluk ai rajana sahani ieu rajana Haruna Rasid ieu urang teges di nagara batur ieu kan ieu urang aya di nagara batur cek Komarus Sobar ieu teh nagara Tajul Muluk anu dirajaan ku Raja Haruna Rasid tebih keneh nini ieu ka kota kitu jang lamun di lampahan mah bangsa 10 poe 10 peuting deui lamun mapah nepi ka kota ngan ujang lamun ujang hayang nyaho ayeuna di kota keur rame jang biasana nini ai di kota marame ieu mah rame teh beda ti rame biasa jang anu paeh seueur anu jualan seueur anu nongton seueur ayeuna di kota rame kajadian riweuh jang riweuh kumaha nini kieu kasep lamun anjeun hayang nyaho Raja Haruna Rasid teh kagungan putra geulis ditanya gidigna meuni gidig ringit ditanya lengkahna lengkah perak tepatna meuni singkertip eta nu geulis teh jenenganana lamun teu salah Nyi Badru Laila jenenganana Nyi Badru Laila dipake kahayang kunggal menak kunggal sudager kunggal raja jadi Raja Haruna Rasid nu jadi sepuhna bingung kasahanya dibikeun kabelah wetan sieun ngambek belah kulon dibikeun kabelah kulon sieun ngambek belah kidul belah kaler jadi bingung kapaksa Raja Haruna Rasid ngayakeun saembara jang ai Raja Haruna Rasid boga pipiaraan orai naga jadi saha-saha anu bogoh ka anakna hayang laksana kudu bisa gelut heula jeung orai sing nepi ka elek kakarak timinantueun anu mawi ujang nini manggeus teu kuat nenyo mayit menyamalaya ku hayang-hayangna eta kanu geulis nepi ka ngorbankeun tanaga ngorbankeun pikiran nepi ka jiwa dikorbankeun bener nini leres jang wah cek Komarus Sobar Kang hayu urang ngadeuketan ye cek Soleman Pahlawan ngadeuketan sing ngadeuketan calana romeng euy cek Komarus Sobar Kang urang moek teges datang ka kota urang dipeuting urang nyelap we dinu poek nini nyuhunkeun duana we aki jang didoakeun ku nini jadi Soleman Pahlawan duaan jeung Komarus Sobar maksudna manehna menuju ka kota anu nuju rame di kota barang datang ke kota Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar kira-kira jam 12 terus Soleman Pahlawan sujud syukur ke Allah moek we di kota bener para hadirin rame kaayaan di kota
Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar moek we cek Soleman pahlawan Komaru Sobar ulah kanu caang calana sia katemong tah Kang cek Komaru Sobar ieu beuteung nyangkin peurih di leuweung maleheung we teu ningali nu barang dahar teu peurih-peurih teuing nah hirup ai keur balangsak mah kieu ningali batur barang dahar urang cicing di nu poe jadi urang ngagayeman teu puguh eueuh nu digayem mah deudeuh teuing Kang teu kuat ieu kuring beuteung lapar Komaru Sobar sing sobar anjeun sing tawakal ka Allah wayahna we nyokot kadaharan batur ngaranna maling meureun eueuh turunan urang kudu maling Kang aduh ieu beuteung geus teu kuat kudu kumaha Kang ieu jang ayeuna mah kieu ai hirup hayang barang dahar hayang boga kudu ngaluarkeun tanaga tetep jang teu meunang hayang ngeunah hirup mah barang hakan hayang usahamu itu nenek-nenek dagang sate dalame nu dagang parame eueuh baturna euy urang deukeutan sugan we urang diparentah ngumah tiri nah di dinya engke urang boga pagawean keuna di mana aya nu dahar teu kolot beri ku urang urutna euy wah cocok bener Kang kumaha we geus kieu mah lah Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar ngadeuketan anu dagang si nene-nene barang datang ka nene-nene eta budak aya di nu poek ka banyur ku kobokan nek kira-kira atuh ya Allah ai parangsa emat tunggul kalapa maneh teh da di nu poek hampura ujangnya ka dieu kanu caang ieu calana rajit nih jang keur naon maneh alah balangsak nin balangsak pugun ini ge balangsak ieu icalan eueuh batur daek ngabaturan ini ngumah piring ya ka dibere ku nini dahar alhamdulillah bener euy daek wae cenah ni aya kakumahan piring digawe ngumahan piring alhamdulillah asal aya remeh-remeh diberi ku Komaru Sobar bener Kang geus rada kencang-kencang beuteung ieu kitu we asal aya restan dihantem ngan cek Komaru Sobar asa dosa hirup teh Kang dosa kumaha eta we lamun aya nu keur dahar uing mah ngadua-duakeun ulah CF we para saderek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan teh perih beujit ai ngalakukeun ngarempak larangan Allah mah teu wanieun sebab sieun jadi panyakit sangketa di dunia sampai ke akhirat neangan nu halal eta si nene-nene Pak icalanana teh majeng Komaru Sobar tukang ngumah piring Soleman pahlawan tukang ngegeber sate teras we teu kacaritakeun Soleman pahlawan kacaritakeun anu geulis Pak Nyi Badulaila turun ti karaton anu keur gelut mah gelut jeung oray Pak ku hayang kanu geulis nepi ka gelut jeung oray lamun oray paeh tak kakarak eta piminantueun raja lungsur nu geulis maksudna bade balanja da kesel meureun diiring Pak dihapit ku serdan anu geulis teh mapai tukang dagang milari anu dipake ka hoyo cek Komaru Sobar nenek ai itu saha anu diiring-iring ya Allah barudak pan eta anu diperebutkeun teh eta anu kasebut Nyi Badulaila waduh bener Kang geulis euy muga-muga we cek Komaru Sobar ka dieu jalana ieu balanjana cek Soleman pahlawan Komaru Sobar hade calana sia kacaangan tah
nyangkin deket beta nu geulis wahkan jigana ka dieu balanjana ieu bener Pak dilingkung kudu jaga kumaha sabar calana sia awas dan geus katemong langkai atuh dapat rajit calana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng aya naon sabaraha ieu satu sukna nini alah mun cara urang mah paling ge 50 rupiah neng pangmangangkeun 100 nini nah beres cek Komaru Sobar Komaru Sobar harita anu mangangna Pak cek Komaru Sobar ieu nu geulis supaya lilahkeun ku aing ieu areng nek dibaseuhan ieu areng dikepret ku cai jadi ngageplek we Pak eta Komaru Sobar bari ngageber sate bari ngahariring we Pak kumaha dulur kajadian eta nyibadu laela nepi ka menu aya di dinya eta daging seef dipanggang kabeh di dahar manukeun waduh cek Komaru Sobar kenceng beuteung aing bakal teh ieu nini teu aya deui daging nani teu aya neng seef nih ari eta putra sanes wah cilaka ieu sumuhun ai kitu kunaon neng anu mana lanceukna nu mana raina teh oh ai lanceukna ieu tah anu dijuru dinu poek tah ai nu ngageber sate eta raina kunaon nini marwek bae duka teuing barudak berkotoran meureun ai lanceukna saha jenenganana nene oh lanceukna Soleman Pahlawan neng ai raina Komaru Sobar ya Allah nini neng mani kukurayeun nguping ngaranna oge nini neng amanatnya ka putra nini anu dua ai neng malaineuk mandang harta kakayaan nih saha nu bisa maehan orai eta picarogeun neng tawaran ini teu hayang ngadaftarkeun di kitu permios kanu geulis aduh barudak kunaon nih cek Komaru Sobar kumaha ieu ampun nini mah aris maneh teh baroga naon ih teu boga naon calana geus romeng kitu iya dibelum iya teh sate di dahar itu dibayar nih kantenan we adalah langkung tina bayaran oge lain dia teh nanyakeun naon naroskeun anjeun di aku putra we cara kunini pokna teh mana kakana mana adina heuh laju amanatna kudu ngadaftarkeun ujah saha nu bisa maehan orai cenah eta pisah kieu wah beres Kang daftar Kang beres ieu Jek Soleman Pahlawan beres si beres calana tenyo ieu nu nongton ti unggal nagara Komaru Sobar batur make maputa perang jeung orai ai urang nek make calana butut kakait ku buntut orai acak-acakan nang tai sia Kang tiap-tiap aya pakaian we cenah nu leuheung ieu kadaanan urang nyaruaan ka batur mah iih cek nini barudak sanggup maneh ngalawan orai ai sanggup mah sanggup nih ngan calana riweuh ieu kieu barudak atuh nini boga samping kebat tilu urang jahit we saurang sasetel kaput leungeun nya tong alhamdulillah si nini bela samping kebat anu tilu didamel acuk majeng lancingan menang saurang sasetel calana batik baju batik wah cocok Kang ieu pakaian dinas ieu seragam urang ieu los batur gararinding ya urang majeng pasea mah teu kudu ginding geus daftar Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar
barang diumumkan para saderek anu sanes bingung ieu teh raja di mana patih di mana ngaran Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar dianggapna lain jalmi alit para saderek. Jalmi anu korban sanes sakedik tos seueur paling lami 10 menit Pak gelut jeung oray korban tunuk kana waktu ninggang kana mangsa giliran Soleman Pahlawan. Soleman Pahlawan maju maneh ka lapangan jelema geus bingung nu mana jelemana barang jol teh Soleman Pahlawan calana batik baju batik menang kaput leungeut eta jelema kabeh surah ngomong ka raja-raja ai jelema edan maulah diasupkeun dianggap Soleman Pahlawan jelema edan wah cek Komaru Sobar pipaseaeun bener ieu laju ear deui wah ieu cenah baturna hiji deui ieu waduh cek Komaru Sobar kadewek ieu muga we Gusti sing tabah ieu emutan sing sobar sing tawakal Kang terus Kang maju ulah mundur Kang. Soleman Pahlawan disalurakan maju kana lapangan eta anu sakitu legan ditongton ku puluhan ribu manusia. Pala saderek barang dibukakeun eta oray ber Soleman Pahlawan siling seret jeung oray batur 10 menit korban Soleman Pahlawan setengah jam siling seret terus barang setengah jam eueuh nu eleh eueuh nu meunang dugi ka sejam anu akhirna oray leuleus Soleman Pahlawan leuleus jelema geus eueuh nu ngomong Pak bingung abi kulantaran Komaru Sobar sieun maot Soleman Pahlawan kapaksa luncat kana lapangan buntut oray dicincak ku Soleman ku Komaru Sobar celaka bepaeh harita kena geger Pak penonton kabeh teu sah ieu sebab ku si batik nu hiji deui dicincak buntutna raja lamun nepi kalabah dijadikeun masalah ieu banjir kajadian ku Lautan Getih waduh heboh Pak sebab ku calana batik ditincak buntutna hiji deui ceuk raja kaula moal bisa ngahukuman kumaha anak kaula bae turun Nyi Badulayla ceuk Nyi Badulayla tetep sah ieu urusan sanajan teu ditincak buntutna tetep ieu oray bakal napaeh nu sanes ngan ukur 10 menit ceuk Nyi Badulayla meureun tetep ieu teh meureun waris kula disalakieun kaula nek ngaromong naon ceuk Nyi Badulayla pala hadirin kabeh ngabileng sadayana ngancam ka urang nagara Tajul Muluk bakal banjir ku Lautan Getih. Soleman Pahlawan nangis Komaru Sobar akang teu sanggup nikah ka Nyi Badulayla sok sieun kajadian hebat wayahna kumaneh bae kawin alah ceuk Komaru Sobar ulah tahan harga Kang wayahna ku akang tikah abdi ngabela akang can puas sebab abdi rumasa dibelaan di guha oray baheula pokona akang jadi panganten ulah keengkang akang lupa panganten kuring nu jadi centeng di luar paladirin Soleman Pahlawan kajadian ditikahkeun ka Nyi Badulayla lantaran lalakon nikah nepi kana nikah ya anu akhirna Soleman Pahlawan jeung Nyi Badulayla nu papanganten Komaru Sobar jadi centeng pala hadirin tiap peuting serangan hebat
Alhamdulillah gagahna Komarus Sobar anu nyerang eueuh nu bisa balik deui. Isuk-isuk amalatak bangke manusia. Panganten teu lilir-lilir acan. Cek Soleman pahlawan Komarus Sobar kumaha maneh paseana pokona kang ulah bingung. Lamun kuring kudu tepi kalabah pasea kadenge ku akang ngaganggu kanu keur papanganten. Pokona janji beres, percaya budak ngora. Istuning hubungan jeung Allah dulur. Sanajan lobaan eleh ku Komarus Sobar. Lain seetik golongan anu saeutik ngelehkeun golongan anu loba. Tuhan Allah dina Al-Qur'an kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kitu ai izin Allah mah di mana manusia anu terus hubungan ke Allah insyaallah menang pitulung ti Allah. Alhamdulillah dulur lalakon sabulan aman eueuh nu bisa nyerang deui sebab lamun nyerang ka Komarus Sobar eueuh nu bisa balik deui. Jadi Soleman pahlawan ke rumah tangga jeung Nyi Badulela poho kana parentah kolot titah neangan ca. Eta Nyi Badulela lantaran dedeketan bae jeung Soleman pahlawan anu akhirna patuanganna teh melenduh. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ecrak menuju bulan 8 bulan 9 bulan Gusti meninges ngunggul ka hareup lamun dempang Nyi Badulela pos tentara nanangkep tamur ditenyo ti tukang persis kalapa doyong jadi Nyi Badulela teh kakarak 7 bulan salamet nujuh bulan nu meta kudu karunya ka kaum ibu boga pagawean nu berat reuneuh kaum ibu coba lalaki daraek reuneuh coba lamun aya lalaki reuneuh teu moal kaluar bener teu kapaeh deui bener pamanggung. Para hadirin anu akhirna kumaha ieu Soleman pahlawan barang beres salemetan nuju sasi emut ka parentah nu jadi kolot. Jadi Komarus Sobar bingung ieu Soleman pahlawan geus lelah Pak. Komarus Sobar nek ngagandong geus teu kuat. Bingung. Soleman pahlawan bari ngarautan awi nyeun jamparing jeung panah-panahna. Komarus Sobar akang maulah diuruskeun geura tulungan wae bapa akang di negara Habsyi ai akang menepi ka maotna teu naon-naon duakeun kumaneh sing katarima iman Islam akang. Waduh cilaka kan akang manggeus teu kuat cek Soleman pahlawan digandong teu kuat ngagandong geus teu kuat wayahna kolot akang belaan bae kumaneh yeuh kana panon ti akang jamparing jeung panah-panahna akang maduakeun bae lamun nepi ka maotna akang mudah-mudahan ditarima iman Islam akang. Aduh cilaka cek Komarus Sobar. Komarus Sobar ngabangingi ceurik cimata detik. Gusti muga nang sayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti. Muga Gusti dipasihan kasobaran, dipasihan katabahan. Ieu dulur geus repot. Aing lempang ka negara Habsyi ieu perang oge moal genep pikiran. Sebab inget kanu jadi dulur. Cek Komarus Sobar aing nek neangan kadaharan we di leuweung ieu.
sugan aya naon ku aing rek dibawa supaya dulur aing sehat kembali. Paladirin ye Komarus Sobar teh unur tina payunan Soleman Pahlawan duga ieu lumunur layang rana tening laga nongenang meureunannya. Jadi Soleman Pahlawan di kantun Pak di leuweung Komarus Sobar mamawa jamparing neangan kadaharan muter we di leuweung teu kacaritakeun Komarus Sobar kacaritakeun di nagara Tajul Muluk raja kalengitan Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela inget kanu jadi salaki kabur dulur ti karaton mana gede betul. Pala hadirin ia Nyi Badrulaela aya di tengah leuweung kapahung kasarung naik muli teu nyaho jalan nyusul salaki teu kapenak salaki pakaian geus rajib leuleungan sabulan leuwih Nyi Badrulaela Gusti kamana ieu salaki Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar deudeuh teuing aing balik teu nyaho jalan ti ditu aing teh ngudag-ngudag nu jadi salaki teh can kapenak Pak mangkaning ieu patuangan geus karaos nek ngalahirkeun mangkaning aya di leuweung anu jauh ka lemur jauh ka kota. Ya Allah Gusti muga ngahampura dosa Gusti muga nyalametkeun Nyi Badrulaela gogolencengan pala saderek dina kebon jati nu sakitu ageungna gogolencengan tulung-tulungan menta dipangnampakeun si bayi satu hewan kabeh pada molongo ningalikeun Nyi Badrulaela bade lahir. Barang beres Nyi Badrulaela lahir putrana teh pameget lalaki ulantaran Nyi Badrulaela saparantosna lahir teh kudu bebersih ngebersihan darah anu kaluar kapaksa ieu si bayi teh dituluban ku daun jati kaset wayahna ku ibu di kantun ibu bade milari cai. Nyi Badrulaela kokorondangan milari cai sapoe teu meunang ai nek balik deui dihareup sok sieun aya cai. Nyi Badrulaela milari cai sampai 2 poe teu meunang. Ya Allah kamana imang kaning anak aing ditinggalkeun. Nyi Badrulaela keur kokoronangan neangan cai teu lami jol Komarus Sobar Pak. Komarus Sobar aya manuk-manuk di jamparing kadaharan anu kumaha ge diala barang asup kana tangkal jati Komarus Sobar kaget nincak bayi pala sadiri. Waduh ieu aya orok Pak. Cek Komarus Sobar saha ieu nu ngalahirkeun. Alhamdulillah ieu akaneun aing cek Komarus Sobar. Cek Komarus Sobar aing keur edan ieu waktu sebabnya kadulur aing Soleman Pahlawan. Anak saha orok saha tetep ku aing nek dibawa. Nek dijual ku aing ka lemur mana ka nagara mana sugan laku 2-30 liter mah. Berangkat dibawa teh si bayi. Paladirin ieu Komarus Sobar mamawa orok didagangkeun nyebrang ka hiji nagara. Nyebrang Nyi Badrulaela barang dongkap kadinya putrana parantos teu aya Gusti meureun ku ora duka kumaha
kaset Ibu Hampura dunya akhirat anjeun begitu lahir ka dunya ku ibu di kantun milari cai ai prakaina teu aya nye badulai lapa ngadengek-dengek berang peuting ceurik di hadapan tangkal jada Komaru Sobar nyebrang mamawa si bayi kamana nyebrang na Komaru Sobar ka negara himiar Islam asli kadagang oro Komaru Sobar di negara himiar Islam asli mangkani di negara himiar Islam asli kaayaan genting sebab raja ngesakian puluh tahun pernah kalengitan orok kabeneran aya budak ngora dadagang orok wah cek pamajikan raja kang rupana baheula nu maling orok urang ge ieu boy anu akhirna Komaru Sobar ditewak Pak di negara himiar Islam asli dibawa ka raja saha ngaran maneh Komaru Sobar di mana maneh ieu menang orok di leuweung Gusti di leuweung buah-buah anak kaula baheula eueuh kumaneh ieu teu pisan-pisan teu Komaru Sobar Komaru Sobar kaula pernah leungit umuran 3 poe pamajikan kula tos ngalahirkeun hilang tampakna anak kaula tapi kaula moal nyangka ka maneh hitung-hitung gantina anak kaula hayang dibere duit sabar duit maneh nah jadi cek Komaru Sobar pokona mah abdi manyuhunkeun kadaharan we Gusti perbekalan kangge abdi saha ngaran maneh Komaru Sobar nyieun surat-suratna euy Komaru Sobar tari mangical tanda tangan dina segel ka eta raja Komaru Sobar menang perbekalan teras nyebrang deui nyebrang Komaru Sobar barang nyebrang Komaru Sobar bapak kamana datangna teruskeun ulah Komaru Sobar ngudag saderekna Soleman pahlawan alhamdulillah Soleman pahlawan hampir ngalepaskeun nyawa Komaru Sobar datang Komaru Sobar mawa padaharan mawa roti mawa beas terus dibubur teras dituangkeun ka Soleman pahlawan unggal enjing unggal sonten teras alhamdulillah sehat kembali lalapun sabulan Soleman pahlawan Komaru Sobar di mana maneh menang bekal ulah loba omong kang wing mangi korok di leuweung geus bener siap berangkat tulungan kalau kurang paladirin Komaru Sobar berangkatnya sami sehat kembali Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli berangkat Soleman aini badulai lapa keur ngear be ceurik di hanapeun tangkal jati jeung ceurikan anak ti belah kidul aya nu ceurik deui saha nu ceurik Nyi Maryam Ukhroh patih rubrep kanarip anu keur peperangan Pak geus katewa ku raja leuweungan eta Nyi Maryam Ukhroh rek ngabejakeun kolot maneh geus katewa
cerik bae Nyi Maryam di tengah leuweung barang didengekeun belah kaler aya nu cerik deui saha Nyi Badulaila anu akhirna cek Nyi Badulaila apa juri apa setan eta nu cerik belah kidul cek nu belah kidul kitu deui eta nu cerik belah kaler apa juri apa setan kitu jadi pajuri-juri cek nu ti belah kidul jin atawa setan atawa siluman anjeun anu keur ceurik mani ngadengek-dengek nah anjeun ke manusia cek Nyi Badulaila di temalan ai sim kuring mah manusia tapi nu ceurik belah kidul apa jin apa siluman apa setan oh pan ibu oge manusia oh lamun manusia pada manusia coba atuh ka dieu nyampeurkeun Pak go Nyi Maryam Uhro deudeuh teuing saha anjeun ngaran Nyi Badulaila kunaon maneh ceurik di leuweung yang ceurikan anak cenah ibu abdi teh lahir di leuweung ai putra teh duka ku oray duka ku manuk aduh ibu oge nuju milarian anak ieu teh ka leuweung geus sabaraha taun teu aya teu panjang lebar deui eta ngobrol geus urusan anak metak sedih ulah dicaritakeun pokona maneh balangsa ku sebab anak ibu oge balangsa ku sebab anak ayeuna mah hayu urang neangan pagawean we Nyai nya cenah Bu abdi marek nuturkeun ibu we jadi Nyi Badulaila teh iring-iringan jeung Nyi Maryam Uhro pala saderek teu nyaho ye Nyi Maryam Uhro lamun eta bojona Soleman Pahlawan teu terang barang Nyi Maryam Uhro jeung Soleman Pahlawan aprak-aprakan neangan padamelan kacaritakeun di negara himyar Islam asli ieu murang kalih teu daekeun nyusuh sadayana kaum ibu di negara himyar Islam asli dikumpulkeun saha-saha anu dikenyot cai susuna ku anak kaula lamun ngora keneh dijieun anak lamun pantaran saumur jeung kula dijieun dulur lamun kolot dijieun kolot waduh sadayana kaum ibu pala saderek dipilarian teras di pulau kade terus-terusan eueuh nu dikenyot beres kaum ibu nu aya di kota perintah raja ka Serdadu kudu operasi ka lemuk ka kampung operasi ka leuweung-leuweung barang Serdadu operasi ka leuweung manggih dua awewe Nyi Maryam Uhro jeung Nyi Badulaila ditewak Nyi Maryam Uhro aduh aya naon Bapak wayahna maneh kudu menghadap raja aduh panabdi mah teu gaduh dosa juragan lain nek dihukum bahagia lamun cai susu maneh dikenyot ku anak raja ya seluruh kaum ibu nikah hoyong dikenyot ku anak raja tapi sama sakali henteu daekeun sugan maneh coba bawa Nyi Maryam Uhro jeung Nyi Badulaila cek raja panikeun heula besi bau awakna panikeun Pak dibalur ku wedah ku minyak seungit sebab leleuweungan sakean taun di leuweung Nyi Badulaila geulis deui Nyi Maryam Uhro ditongton ku ribuan kaum ibu ngasongkeun susuna teu daekeun ngenyot beres Nyi Maryam Uhro Nyi Badulaila Pak barang dia songkeun susuna Nyi Badulaila eta murang kali mani ngabudah teu bisa lesok ngaginyel terus Pak
alhamdulillah eta raja meuni gogorolongan banget ku atoh Nyi Badulaila direken anak ku kaula maneh Nyi Maryam Muhro dianggap dulur ku kaula geus maneh tuaan ulah gawe naon-naon uruskeun anak kaula bae jadi Nyi Maryam Muhro jeung Nyi Badulaila ta ngarorok eta murang kali bae dibere ngaran ibudak teh Soleman Pembela Soleman Pembela anu lucu pala saderek manehanan anu dipakekannya kuraja di negara himiar Islam asli teka caritakeun Soleman Pembela teka caritakeun Nyi Maryam Muhro jeung Nyi Badulaila kacaritakeun Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar geus masang bendera beureum di tiap-tiap suhunan masyarakat di negara Habsyi. Dan urang hayang bisa mawacai jika kolot urang bejana kolot urang teh keur disiksa. Waduh, Komarus Sobar anu jaga pinuh dua-dua. Ieu dihareup aya dua ieu. Cek Komarus Sobar kang kieu we urang tekuk saurang hiji yuk cek Soleman Pahlawan wani moal maneh kira-kira na wani kang nepi ka mautna senang ngebela agama Soleman Pahlawan hiji Komarus Sobar hiji korban nu jaga dua pak barang geus korban bajuna dialah Soleman Pahlawan make dinas Komarus Sobar ge make dinas ngagantian ngebegek we jaga di dinya datang nu ngaplus pak datang nu ngaplus dua aplus ya oke saudara boleh tidur diganti nu jaga Soleman Pahlawan ka jero make dinas kabeh sarua pak kenyaho asli mah parantos maut warang datang ka ditu langsung Komarus Sobar kanu jaga penjara mohon saya akan memeriksa tahanan boleh pak kenyaho Soleman Pahlawan dianggap kawan manehanana aduh dulur dibakekeng kuran teh pati rupreukan Soleman Pahlawan nangis barang ningali terus diseborkeun eta cai rante nu sagede-gede bitis pegat kabeh di mana ajian patih rupreup kanari kasebor ku cai panagana pak pohar rante kabeh pegat meletus pala saderek rontak patih rupreup kanari di juru penjara anu jaga aut-autan pada waktu harita patih rupreup kanarip ngamuk dibantu ku Soleman Pahlawan jeung Komarus Sobar jadi perang hebat di negara Habsyi bala tentara di negara Habsyi geus lain seutik pala saderek nu korban katamah-tamah lolos teu aya nu meunang pertolongan ti Allah istu manehna minta tulung ka pangeran-mangeran manehanana anu tina kayu jeung tina batu kumaha akhirna dulur kacaritakeun geus parantos lalakon 5 tahun kurang leuwih peperangan hebat terus-terusan kacaritakeun ieu urang kalih teh Soleman Pembela parantos agung eueuh deui gawena ngan main jamparing bae pak geus teu ngari ayam teu ngari domba paraek wae di jamparingan lamun ti peuting temok bala longkar memees temokan dipanahan terus domba geus beak ayam geus beak raja dipenta supaya nangtung mama coba hayangnya honang tungku abdi dihantam di dieu atuh modal aing cek raja waduh
iya anaknya saya diurus na ya Soleman Pembela coba morok maneh kaleuweung atuh ulah di dieu wae beak satu hewan wae di leuweung buas budak ngora Soleman Pembela peperanganana wani malah manehanana sebagai keamanan deudeu anu aya di negara naon himiar Islam asli kaceluk awun-awun kaponcara kajana pria hiji budak ngora anu tawakal ibadah ka Allah wani dina jalan bener sieun kana jalan salah urang oge jadi pamuda sing daek bener sing daek wani kana jalan bener kudu sieun kana jalan salah bener gitu kudu sing wani ngabela agama jeung negara kudu sieun urang teh ulah bahak kana agama jeung ulah ngalawan ka pamarentah kudu sieun ka negara bener gitu Pak tah dulur alhamdulillah ai Soleman Pembela mah terus ngagero masyarakat di negara Habsyi budak ngora alhamdulillah mun cara ayeuna memeureun ka pajeg-pajegna ge bareres ipeda-ipedana ge bareres repeh rapi di negara eta himiar Islam asli di negara Habsyi keur banjir kulautan getih kulantaran maklum raja Pak pinter ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter ieu lain lawanan musuh balat urang negara Habsyi geus ampir seep kapaksa eta raja Habsyi neangan bantuan Pak mohon minta bantuan ka tiap-tiap negara ngaborohkeun eta negara malum raja Habsyi saudan pinter aya bejana budak murah tukang pasea eta raja di negara Habsyi ngadatangan ka negara himiar Islam asli aya bejana ngaran Soleman Pembela Gaza ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter urang negara Habsyi eta raja teh ngakuna beragama Islam sebab lamun aing teu ngaku beragama Islam moal bisa ngabelaan pinter ka raja Habsyi Pak barang datang ka negara himiar Islam asli musyawarah jeung eta raja yen kuring teh aya nu ngagempur aya nu merangan di negara Habsyi anu keur ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah beragama naon maneh beragama Islam dulur atuh pinter Pak wayahna Gusti tulungan aya musuh hebat anu rek ngaruksak agama Soleman Pembela di negara Habsyi banjir kulautan getih urang Islam jeung Islam dulur coba tulungan ku anjeun Soleman Pembela teu ngusap birit deui pitaningeunana pitimpaleunana nu rek ngaruksak agama pinter urang negara Habsyi nek ngadukeun Islam jeung Islam rek diadu domahkeun Soleman Pembela turun ke negara Habsyi maksudna ngahareupan peperangan cek Soleman Pembela Raja Habsyi saudan saha hiji-hijina rek ngaruksak Patih Huprep Kanari Pemalu Sobar Soleman Pahlawan Pemalu Sobar Soleman Pahlawan Patih Huprep Kanari dia hiji pemuda pula Soleman Pembela wah cek Soleman Pahlawan aya bantuan hebat tuh Komaru Sobar ulah meleng maneh cek Patih Huprep Kanari barudak siang ora keneh mundur aing titimpaleunana
Pati Hubrep kanari berantem jeung Soleman Pembela. Kekuat Pati Hubrep kanari. Komaru Sobar, Soleman pahlawan, kesanggup akan ngaharepan eta budak ngora wani. Kudu maneh nu ngarora nu ngaharepan bapa geus teu kuat. Di Komaru Sobar Kang Munur, Komaru Sobar nu meris ngaharepan. Paladirin Komaru Sobar ngaharepan peperangan ka Soleman Pembela. Naon ilmu panemuna masing-masing di keluarga. Cek nu bohong teh mauduk parung Cigunewa Cikengkengan Seraci mane tanyakan Raja Musti Taji Melela betara karang ilmu banyu Pancasor. Hebat peperangan Pak. Tekuat Komaru Sobar. Kang ampun kuring tekuat Komaru Sobar mundur aing nu ngahareupan. Soleman pahlawan ngahareupan Soleman Pembela. Ngaran-ngaran budak aya wani teuing peperanganana. Kajadian Pak Oko Begal Pati. Peperangan hebat Soleman pahlawan jeung Soleman Pembela. Soleman pahlawan geus teu nyeri di teungeul, teu nyeri di kadek. Soleman Pembela kitu keneh. Teu nyerieun di kadek, teu nyerieun di teungeul, teu bisa diseret, teu bisa ngeser. Jadi siling seret nungtungna Soleman pahlawan leuleus, Soleman Pembela leuleus ngaringkuk we dua anana. Bingung dulur ngaringkuk dua-duana anu akhirna pasea geus seubeuh ngobrol cek Soleman pahlawan Soleman Pembela ai si lain boga ngaran Soleman Pembela ngabelaan naon si lain Soleman pahlawan maneh ngurus tunjung boga ngaran Soleman pahlawan nek jadi pahlawan naon maneh cek Soleman pahlawan kula pahlawan kana jalan bener kula hayang menang karidoan ti Allah lain jadi pahlawan teu bener kula lamun anjeun hayang jadi pahlawan bener kula oge Soleman Pembela hayang bela kana bener kula teh lain mek bela ka jalma anu teu bener. Salah maneh Soleman Pembela. Pangakuan maneh bela kana bener. Teu bener maneh. Naon teu bener kula? Geus pasea geus seubeuh ayeuna mah. Pokona si lain teu bener. Teu bener naon? Salah anjeun. Anjeun maksudna ngabela agama naon dia? Agama Islam pula. Oh, salah. Salahan maneh. Kapeungpeureman maneh kurang negara Habsi. Anjeun beusi teu percaya. Penyok ku anjeun sesembahan urang negara Habsi. Cik beusi teu percaya ku maneh tingali. Paladirin Soleman Pembela kaget sok sieun katipu kapalsu ieu urang negara Habsi rek ngadudomakeun umat Islam. Kokoronanan manehanana ningali sesembahan raja. Barang ditingali pala saderek masih keneh eta nu kitu nu didamel pangeran waduh kula ngajar cek Soleman Pembela. Hampir bahaya diadu domakeun aing. Raja Habsi Saldan banjir anjeun kulotan geuting. Pala saderek alhamdulillah pitulung Allah nu Maha Kawasa ngayakeun musyawarah. Soleman Pembela jadi ngahiji ka Soleman pahlawan. Urang negara Habsi Saldan nyangkin rejet dihantem ku Soleman Pembela.
barang nenyo eta sesembahan raja ge beureum pamenteuna Sulaiman Pembela. Ulah ngajar aing hampir diadu dombakeun. Gusti Sulaiman pahlawan hampura kaula dunya akhirat kaula teh kapeung-peuman bener. Kumaha dulur anu akhirna rusak eta nagara Habsyi, masyarakat anu iman ka Allah salamet, nu teu iman dicacar polang kabeh. Alhamdulillah dulur, insaf masyarakat nepi kalabat iman ka Allah. Kakarak cek Sulaiman Pembela, jago-jago, ayo urang ka nagara kula heula. Nyuratan Sulaiman Pembela ka Raja Himyar Islam asli, peperangan parantos beres. Ya jago-jago, nu ngabela agama Islam baris sumping. Waduh ribut raja nitahnyieun kue ka Nyi Badulaila. Jago-jago baris dararatang. Nyarian kue henteu. Menyanyian nunutan gitu. Persiapan hebat Pak Raja Himyar Islam asli, baris kedatangan pejuang-pejuang. Alhamdulillah dulur, barang telami teh dongkap ieu Sulaiman pahlawan Komaru Sobar Patih Ruprep Kanari dihormat Pak. Ngan Patih Ruprep Kanari pikiran manehanana teu geneh. Ingat Patih Ruprep Kanari asa-asa aing baheula ngajual maling orok di dieu ieu. Komaru Sobar kitu deui. Asa-asa aing mengajual orok baheula ka dieu. Tapi teu loba omong, masing-masing tutup rahasia. Barang disuguh tamu Pak, Nyi Mariam Uhro datang mawa cai. Patih Ruprep Kanari matana meletet. Jika pamajikan aing ieu awewe airek ngaku da puguh di negara batu. Sulaiman pahlawan aya naon Pak? Jika indung maneh ulah samarangan di negara batu bah ulah ngerakeun. Jika aing ngaku mah henteu. Beres nu mawa cai jol, nu mawa kue nu geulis Nyi Badulaila. Barang datang Nyi Badulaila, Sulaiman pahlawan matana molotot bae. Dedeh teuing asa teuing pamajikan aing baheula keur ngalalakon. Pak, aya naon Sulaiman pahlawan? Baheula abdi keur ngalalakon milari cai, kapendak jeung hiji istri dugi ka nikah persis kieu ieu pamajikan teh. Ih, ulah sok aku-akuna di negara batur. Ye, abdi ge jiga we cara bapa jiga tadi. Anu akhirna ngobrol jeung Raja Himyar Islam asli. Cek Patih Ruprep Kanari praja teu sangka anak anjeun teh wani putra eta teh Patih Ruprep Kanari. Umat Islam teu meunang bohong. Anu sabenerna mah eta mah lain anak kaula. Ai anak kaula mah baheula taun saanu dina malam anu teh leungit duka ku juri duka ku setan. Anu sabenerna ieu mah anak pungut kula teh. Sebab dina taun sabaraha aya budak ngora teh dagang orok. Komaru Sobar wah bener aing. Waduh,
tah hitung-hitung gantina anak kaula nu eueuh ieu keur sabenerna Islam teu meunang bohong. Oh gitu. Cek Komaru Sobar punten we Gusti. Saha baheula sugan aya ngaranna anu ngajual orok. Nu mawi da surat-suratna ge aya kene. Barang dibaca teh kenanana Komaru Sobar. Cek Soleman pahlawan Komaru Sobar geuning ieu teh kenan maneh. Kang ulah loba omong. Baheula kadaharan anu didahar ku akang waktu balangsak di leuweung teh ladang orok. Ka dieu kuring ngajualna. Si horeng eta Soleman Pembela anu meunang ngelek kuring. Bo, di mana maneh menang orok harita? Dah, cek raja bener ieu jelema ieu tenget bapak ge ieu. Ngan rek nuding teh sieun salah we bapak. Sumuhun paheula abdi ngajual orok ka dieu Pak. Di mana maneh menang Komaru Sobar ku lucu? Di leuweung Kang hanapeun jati. Si horeng nyipadu lela ngadengekeun. Barang nyaritakeun menang ti hanapeun tangkal jati ngajerit solenon nyipadu lela kaluar ngajol Pak. Ya Allah ya Robbi. Kang tenget kan nyipadu lela. Ai kitu anjeun saha pan abdi teh putra Raja Haruna Rasyid anu ditikah ku akang teh. Ya Allah ya Rabbi kunaon maneh aya di dieu? Aduh Kang balangsa pan abdi teh ngudag-ngudag akang ka pahung di leuweung nepi ka ngalahirkeun di hanapeun tangkal jati eueuh horeng ieu kunyuk nu ngajualna sia Komaru Sobar. Komaru Sobar maneh teh deudeuh deui anjeun teh nyahopan eta putra ece atupan teu terang abdi mah aduh kulancang maneh teh ya Allah horeng Someleman Pembela teh Kang putra urang kula ngajar cek Soleman pahlawan Komaru Sobar cunuk kana waktu ninggang kana mangsa si horeng maneh hianat ngajual anak akang dituntut ayeuna anjeun. Cek Komaru Sobar Kang lamun akang rek nungtut abdi ge rek nungtut ka akang. Nungtut naon maneh? Sebab ladang orok beak ku akang kabeh. Ayo. Aduh bener akang syariat lamun eueuh ladang budak korban di leuweung Kang. Aduh bener katarima Komaru Sobar. Geus ulah pasea anak tatalang nu jadi kolot. Kumaha ayeuna Kang? Soleman Pembela urang bawa. Raja nek perang di mana heg. Raja Himyar Islam asli. Soleman Pembela lain anak maneh tetep anak kaula. Katerangan geus cukup. Nyibadu Laila teh pamajikan kaula. Nyibadu Laila pamajikan kula. Soleman Pembela moal daekeun nyusu lamun lain ka indungna. Paladirin ya Raja Himyar Islam asli beureum pamenteuna anak aing rek di aku tapi aing eueuh gantina kula ngajar Soleman pahlawan nepi ka perang di mega mana di lautan mana di dasar laut mana rek ngadu ilmu naon anjeun moal dibikeun kacuali anak kaula nu baheula leungit diayakeun ku maneh. Cok Soleman pahlawan urusan anak maneh leungit kaula teh nyaho urusanana. Kaula teh nyaho urusanana anak maneh anu eueuh baheula. Ari ieu mah Soleman Pembela da puguh anak kaula, ai anak maneh mah kaula teh nyaho. Waduh cepat dibururkeun ari cilaka ieu. Aing nu dosa ieu bisa kolotting anak dewa para ratea ieu. Waduh aing ngaku heulaanan era aing nu maling baheula. Soleman pahlawan ulah diaku ku maneh Soleman Pembela. Himyar Islam asli. Banjir kulotan getih dibawa ku kula Soleman Pembela. Wah cilaka pasea ieu.
cepat dihub karet kere ulah paseheula ini Soleman pembela bikin ka Soleman pahlawan lamun bener Raja Himyar Islam asli hayang dibuktikan anak nu baheula leungit insyaallah kukula dibuktikan pati hubrep kanarip teu nanaon lamun kitu di mana ayana anak kaula deukeut insyaallah deukeut Soleman pahlawan anjeun ulah ngalawan ka kolot Gusti Raja Himyar Islam asli teu beheung dikorok-korokkeun kaula anu sabenerna nu maling anak anjeun baheula teh ieu kaula ieu kaula jurigna anu maling anak maneh taun saanu dina poe anu tanggal saanu teh kaula geus eta mah Soleman pembela pikeun anak maneh ku kaula diayakeun tah Soleman pahlawan anak maneh Soleman pahlawan tah ieu kolot anjing anu sabenerna urdar alhamdulillah dulur anu akhirna Soleman pahlawan ngadengek ceurit Raja Himyar Islam asli nangis gitu keneh Nyi Badulaila nangis Komaru Sobar leweh pasti huruf kanarik ngarebeh deui Nyi Maryam Muhro luncat deui ka peuti huruf kanarik anu akhir mah careurik we sapasang-sapasang Pak alhamdulillah para hadirin manusia anu menuju kana jalan anu bener maksud rek ngabela agama jeung nagara ku Allah disalametkeun Soleman pahlawan salamet Komaru Sobar salamet Nyi Badulaila oge salamet Nyi Maryam Uhro oge salamet